anu kagungan sono mangga kabayun sareng papaya bona oge. Orang sasarangan pajangkan seni kagungan seni sudah keturunan warisan garun orang seniman man jangan seniwati boga pancen anu pasti nggak bantu pemerintahan jadi juru penerangan cai kopi katapak di bobokon calik sarang abdi etang sosono pengalaman iwang kahuma kade bisi awi surat kada saya kasa sama selamat dunia heran kate kadan anu maya tangetosan gogodana gogoda ulah hebat tapi niat kebat rek ngalaman iwung kahuma kade bisi abi surat kada sae kasasama sabuna salamet dunia heran Cai kopi katapang di bobokon calik sarang abdi etang sosono sasarangan pajangkan seni kagungan seni Sunda keturunan warisan garun orang Aduh punten Abah Lili Pak RW tadi teh di paling dieu aya nu kasurupan cenah punten mun hoyong dipanggorengkeun nog hayam nagri 2 siji. Bener. Nya kasih ieu mah teu boleh ngemutan terus kami Kang Owardi wargi simkuring baraya-barayana Abah Lili anu karsan didengar di saranganku seni bangreng cita laksanaan bituan ku Abah nah emutan deui urang tawis nami wawakil ti Abah Caca bilih lepat ke hoyong nongtona dina channel saha nah geus ieu kami mah enggak
Tapi lamun dibere bonang mah pasti. Anu, ulah ilang. Tong hilap, like, komen, sareng subscribe di channel Abah Caca. Hurungkeun oge tombol lonceng di handap ieu. Pasti gambar-gambar ibu keur ngareng kenek pasti aya. Aya. Leresnya pasti aya teh. Pokona mah tonton we. Nanging dina rasa ieu Nyi Karsi anu dipidangkeun teh khusus lagu-lagu buhun. Sakumaha pamunut ti Abah Caca channel gitu nya. Janten Abah masih kena aya lagu bah. Saca-cana urang beureum dituangkeun sadayana. Ai kana dahar mah inget wae. Bener Kang Us. Bener. Tah kitu Kang Us pangutamikeun ya aya nu kasurupan hoyong panggaringkeun Logyam Nagri Dua Siki. Mudah-mudahan sing cager. Dari Brendo Kasin membumeun. Aduh, bae teh lagu anu ka Kembang Beureum, Galuh Atos, Kang Sareng Atos, kantun meureun lagu pamungkas. Gaplek. Gaplek terang artosna gaplek sabaraha huruf? Gaplek. Hah? Gaplek eta mah. Ngaplek neng. Ngaplek mah jeung beda. Ngaplek jeung lagu gaplek beda. Kudu bisa ngabedakeun. Liri ibarat Mang Otoy Gengol jeung Arjuna. Kudu beda ngabeda bisa ngabedakeun. Lagu gaplek sok ibu sadayana aberkeun meungpeung teu mayar ieu. Bener, kayak kehadean Abah Lili, kehadean Pak RW, ya lu. Tuh bisa kekirin merenya Abah. Pak RW teh meureun syukuran. Mudah-mudahan sound sistemna Kang Wawan audio sound system sing langkung majang ngan omat Abah lamun mayar ka Kang Wawan sarwakeun jeung harga anu kaebon. Nya. Bisi kasih ebon mah 800 naik ka Wawan mangan mere 1 juta tah ieu rugi Wawan. Ieu Wawan anu rugi. Sedangkeun pan itu mah itu gore Abah leutik kita sabaraha hargana Abah. Naon teh? Itu mixi anu teh mixer itu. Mahal Abah, mahal. Nya tah kitu. Moal. Tah Nyi Karsi atawa urang ngadoa we urang mah nya. Mudah-mudahan ke urang balik di dieu teh meureun urang teh di bahanan ku Pak RW. Ulah mundur wae da mah di dahar atuh. Ari ojo. Sieun meureun. Tah gentos we cenah ku buncis. Terang buncis? Oh tak gitu. Kade buncis kudu bedakeun cis jeung buncis. Aicis ha? Lir igarat mekok jeung hiput kudu bisa bedakeun. Lain irian. Tak gitu. Mangga lagu buncis soalnya Bang. Sadayana punten abarkeun ibu punten. Sok sadayana dipalih tongoh itu Abah punten kata tarawih. Meungpeung teu mayar ieu. Bener, tah ieu kehadean Abah Lili, kehadean Pak RW, ya duh. Tuh disakekireun merenya Abah. Pak RW teh meureun syukuran. Mudah-mudahan sound sistemna Kang Wawan audio sound system sing langkung majeng ngan omat Abah lamun mayar ka Kang Wawan sarwakeun jeung harga anu kaebon. Nya. Bisi kasih ebon mah 800 naik ka Wawan mangan mere 1 juta tah ieu rugi nu Wawan. Ieu Wawan anu rugi. Sedangkeun pan itu man atuh itu gore Abah leutik eta teh sabaraha hargana Abah? Naon teh? Itu mixi anu teh mixer itu. Mahal Abah, mahal. Nya tah kitu. Moal. Tah Nyi Karsi atawa urang ngadoa we urang mah nya mudah-mudahan ke urang balik ti dieu teh meureun urang teh di bahanan ku Pak RW. Ulah mundur wae da mah di dahar atuh. Ari ojo sieun meureun. Tah gentos we cenah ku buncis. Terang buncis? Oh tak gitu. Kade buncis kudu bedakeun cis jeung buncis. Aicis ha? Lir ibarat bekok jeung hitut kudu bisa ngabedakeun. Lain nyiriran. Tak gitu. Mangga lagu buncis wae nya Bah. Sadayana punten abarkeun ibu punten. Sok sadayana dipalih tongoh itu Abah punten tacan katarawis. Sora ulah hilap. Abah Caca naon? Channel. Dah. Sarang Nyi Karsi saranganna. Hei. Kan
Ieu sarangan. Punten Bu sadayana Bu. Nyi Karsi sakedap hoyong katawis kareng kenek ku Abah Caca Channel. Dah. Duh. Dah. Gen. Jasana sanes lumayan buku dia hiburan gerakat ke dodoloran lain-lain daunawi lecah berem ditawaran lain-lain bagja dengan di bagaran kepungkur katut cerita ayeuna kajapang deui kepungkur batur tina ayeuna patepang deui lain-lain deunai lecah berem ditawaran lain-lain bagja dengan di bagaran mati kada anu moya tangto seueur gogodana gogoda ulebat tapi niat kedah kebat Nyi Karsi ngeus batur areureun ngageyot we ieu mah bah meureun di mah bewara kadulur-dulurnya bah Gupai panghiap meureun ti mamahna Dela wirehna mantena bade tasakur binikmat ka Allah Subhanahu wa taala dina kaping 22 nya bah mudah-mudahan sing lancar barokah insyaallah engke tepang sareng Nyi Karsi anu sabenerna kaping 22 teh nya pasti bah pasti ken kanyaah merenti Abah Lili diwakilan ku Nyi Karsi hingga dina kaping 22 nyabahnya mudah-mudahan Mamah Dela sing lancar sakarupina sanes kanten tadi Mang Odi yang nungkulan nanging bentrok rupina bah tapi insyaallah udah pasti nyambungan we kadinya bah nyambungan insyaallah ya pasti nyambungan pasti
pasti sih. Bah akhirna ti seni bangreng cita laksana dipuan ku abah ku anjeun oge sim kuring ngahaturkeun nuhun Gupay Panghiap ti Abah Lili. Alhamdulillah Abah Caca Channel tiasa nungkulan dini acara anu alhamdulillah pidangan-pidangan spesial anu bidangkeun lagu-lagu buhun gitunya. Ulah hilap ngemutan deui ku hidup emutan gelis emutan kumaha carana lamun hayang urang nonton ke dina YouTube. Ih mungeun disarang lamun daging hayam yang langsung lihakan. Jadi kumaha ngemutan carana channel heeh geus tadi ulah molotot atuh jadi sieun urang nage. Aduh bah aya mangsana tepung aya mangsana papisah sanes kurang sono tumalinya kitu teh nya bah sakumaha anu geus komitmen sareng Abah Caca Channel. Mung sabaraha lagu rupina anu engke ditayangkeun ngalangkungkan YouTube-na Abah Caca Channel. Atuh panutup mamangaku Abah we saudara selangkung Abdol sim kuring undur pamit mangotoy gemol disarenganku gitu. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah namanya terus kapihatur anu di ku Abah Caca nyaeta ya Abah Caca Channel. Alhamdulillah atas dilaksanakeun oge ngahaturkeun nuhun ka Bapak Wawan RW 06 anu tos masihan tempatna naon rupi anu tadi disangakeun nyaeta anjeunna ngagaduhan son mudah-mudahan cing aya dina kalancaran mudah-mudahan cing aya dina kalanggengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun cak